Para mitra sadaya atuh wilujeng tepang dangu deui. Sareng acara matuh dongeng para wargi sadaya dongeng enteng nu kasangakeun ku Mang Jaya saparakanca di studio. Anu mana Mang Jaya nuju ngabantun carios anu judulna nyaeta Musuh Warisan karya Kiliksa. Ieu dongeng para wargi sadaya kasangakeun kasugeri kaum dangu etang-etang hiburan pang beberahmana. Langkung saur bahe carek dina Mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten para mitra. Atuh dina seueur kalepatanana tangtos lain ngadongeng teh atuh da seueur ngocoblak. Panaya paribasana ge para mitra diam adalah emas cenah kitu. Anu teh aya kalepatan anu dicicing aja jen. Wah aya kalepatanana. Aya model Mang Jaya ngocoblak ge mah seueur kalepatanana anu dina jemar pangampura ti para wargi. Mangga para wargi sadaya wilujeng ngadangukeun ieu dongeng judulna Musuh Warisan karya Kiliksa. Dongeng kamari teh parantos dugi kanalika Ki Jured bade ngantunkeun patempatan naga suni. Wilujeng ngadangukeun. Para mitra sadaya kecebuk si Jured meuplumpang dina cai. Teu lila kalacat naik ka darat bari rarat reret jiga nu aya nu diteangan. Geus kitu terus tanggah maksudna marek nempo panon poe susuganan aya kene. Tapi hanya kal harita panon poe geus nyusup ka satukangeun gunung. Ngancaang kene sabab kakarasup jigana teh panon poe. Puguh si Jured rada hangarenjag barang nempo kaayaan geus burit. Pok ngomong sorangan gegelendeng ka Nagasuni. Ba, tenteuing Nagasuni, nabejaan bisi buritan teh kalaka geus hampir sareupna. Aduh, kudu kumaha ieu? Mangkaning teu meunang mau obor cenah. Rek lumpat we bisi kesugan kaburu. Cek si Jured dadeg-deg lumpat satakerta naga. Teu beda jeung diudag maung lumpatna gancang pisan jiga nu hayang balap jeung beurang anu ngan kari saeutik deui bakal kaganti ku peuting. Para mitra sadaya kocapkeun isukna. Citrasena geus mimiti dilatih ku Nagasuni, sangkan awakna kuat jeung tahan tenggeulan. Rasa sieun jeung borangan anu ngancik dina awak Citrasena dipicieun ku Nagasuni. Sarta diganti ku wawanen anu tohaga. Tapi samemeh maksud eta kacumponan Citrasena kudu ngalaman heula rupa-rupa, kasieun jeung karempan. Malah harita Citrasena keur dipaksa sinang dina leuwih. Karek egue sakeudeung pucung hul sirah Citrasena. Punten, kakarek sakeudeung pucung hul ngaluarkeun sirahna tina cai. Tapi gancang dilelepkeun deui ku Nagasuni. Dipaksa kudu teuleum salila-lila sanggeus kira-kira setengah poe Citrasena dikecak dina cai. Terus leungeun digusur ku Nagasuni gusur. Bru, Citrasena sina ngalungsar dina batu. Lantaran sakujur awakna meuni geunteul bakat kulila teuing dina cai. Ari panonna meuni buria buncelik sarta tina sungut ngagolokok cai anu tadi kainum. Sedengkeun awak karasa leuleus lungse taya tangan pangawasa. Heuleut kira-kira 4 jam pok Nagasuni nyarita ka incuna. Hudang cep. Wontong lila-lila teuing ngeureum. Matak titingkuheun, sok hudang buru-buru. Tojok tu batu cadas nu digigireun. Tempat sari hidup. Sok hudang. Hudang, ya hudang. Cek Nagasuni. Bari nokeran suku Citrasena nu keur ngalungsara bari ngahegak. Unggal ngarenghap tina sungut bije cai meuni ngagolokok. Tapi najan bari ditokeran ku oge Citrasena can waka hudang. Da awak asa pasiksak pok manehna nyarita ka Nagasuni. Bari panon gular giler mata kuatir. Aduh, ampun Ki. Ki antusan heula sekedap ieu tu ulah meuni nyorocod. Pasian waktos 2 jam aki. His. Teu bisa. Buru-buru dang. Sing dilalapkeun ke kaleuwi ku aki. Beungpeung aki sabar keneh sok hudang. Mening nonjok batu atawa mening dilalapkeun? Hah? Sok pilih.
Cek Nagasuni bari mureleng ka Citrasena. Puguh wae teu aya pilihan pikeun maneh nama. Lantaran nonyokan cadas jeung teuleum salila-lila sarua ripuhna. Tapi sanajan kitu pok Citrasena maksakeun deui nyarita meninggal leungis. Moal ki ulah rusuh teuing tuh Ki, cek Citrasena bari maksakeun hudang lalaunan. Gek diuk cumagug nangkep tuur jiga nu bingung. Kantawang Nagasuni nyarita bari molotot. Wah, modong nawar Sena. Sok nangtung bisa digusur manten ku aki. Ayo nangtung. Nangtung. Cek Nagasuni bari gap nyekal pepeuteyan Citrasena. Terus dijungjungkeun setengah digusur kapaksa sanajan leles-leles oge. Citrasena nangtung bari rumangieun. Jiga hudang kering terus ngalengkah lalaunan menira rampeolan jiga rek namru deui. Tapi kulantaran sieun ku akina terus maksakeun lempang ngadeuketan batu cadas nu dituduhkeun ku Nagasuni. Sanggeus tepi reg Citrasena eureun terus ngalieuk ka Nagasuni jiga nu ngarasa seunggah. Ari Nagasuni ngarti nempo Citrasena ngaraneg teh pok nyarita. Hayo tonyok, lamun teh nurut dilelepkeun ka leuwih ku aki. Sok geura tonyok da batu. Cek Nagasuni bari serog maju salengkah terus ngajongkrokeun ka Citrasena. Mending ngarenyag Citrasena sarta pok nyarita. Mangaki, bade lalaunan we da nyeri keneh tilas ki da lagor na leuwih. Manawi daya batuan leuwih teh manawi teh. Cek Citrasena. Terus ngajegang ngarah aya tanaga. Maksudna mah kuda-kuda meuretan nurutan Nagasuni. Geus kitu gulayun peup teh diantelkeun kana batu cadas anu lalaunan. Nganti barang antel wungkul para mitra tiba antel. Tambah henteu teuing udig-dig Nagasuni nafsu nempo kalakuan Citrasena kitu. Kantawang Nagasuni nyarekan bari marieskeun ceuli Citrasena. Sing bener atuh sia Sena. Wah, nya nonyok lalaki model kitu. Tonyok sing tarik Sena. Supaya nonyokna sumanget anggap we keur ngarupan musuh. Sok sing tarik. Cik Nagasuni bari marieskeun deui ceuli Citrasena. Citrasena meuni murungkut bari muringis nahan ka nyeri sarta pok nyarita. Ampun Ki. Mangga bade ditonyok ahli. Ning ulah bari marieskeun ceuli atuh Ki nyeri, jawab Citrasena. Bari serog masang kuda-kuda rekep sarta ceok nonyok batu cadas. Kero Citrasena ngakuak bakat kunyuri. Aduh, ya pereup dasar remuk ya aduh. Ampun cadas teh. Nyeri wani ngalawan batu cadas Ki, ampun Ki. Cek Citrasena bari muringis. Sarta leungin katuhu kekerepengan jiga tas dipati lele. Ari Nagasuni cakakak seuri. Siga nu bungah pisan nempo Citrasena kekerepengan. Terila pok Nagasuni nyarita bari nepak tak-tak Citrasena. Ulah epes meer jalu, sok tonyok deui jalu. Lantaran lamun sakali karasa nyeri, nu kadua kalina bakal leuwih nyeri. Sok tonyok deui. Ulah dikagok-kagok nyeri, ngarah puguh bubaranana. Jalu sok tonyok deui. Tonyok, sok. Cek Nagasuni. Bari nepakeun siku Citrasena nitah nonyok deui. Citrasena meuni ramisak jiga budak leungiteun indung. Tapi kulantaran sieun ku akina gancang Citrasena masang kuda-kuda. Terus nonyok batu cadas. Perut teh pelalaunan kana cadas. Ari ngawahanna we jiga nu heueuh rek tarik nonyok cadas teh. Tapi datangan saukur padu antol nempo kalakuan Citrasena. Nagasuni meuni kekerot bakat ku amek. Ngan harita teu nyarekan kalah kasrog maju salengkah. Bari leungin ngadeuketan siku Citrasena. Barang Citrasena ngayunkeun leungin ka tukang sakilat ditepak ku Nagasuni. Kulayun hiu plak cekok. Pereup Citrasena nenggel kana batu cadas. Kero Citrasena ngoceak lantaran ramo asa rampal balas nonyok cadas. Aduh, jadi deui Ki, aduh. Dua kali nonyok, kedua kali nyeri tobat. Aduh ampun. Cek Citrasena bari ngadekeun pereup kana dada panon molohok ka Nagasuni jiga nu ngenta dipikarunya. Kantawang Nagasuni nyarita kalah kabeuki galak. Tonyok deui. Hayo, ulah eureun lamun can lecet. Lamun pereup maneh geus beureum ku getih ka karameunang eureun. Sok tonyok sing tarik.
kudu ngagugu ka aki. Cek Nagasuni bari nepak leungeun Citrasena nu ditilepkeun luhureun dadana. Ari Citrasena teu ngajawab harita teh kalakas rog masang deui kuda-kuda. Tapi samemeh nonjokan batu cadas pok Citrasena ngomong sorangan dina jero hatena. Bu, tolong boga aki teh. Awas si lamun geus jago aing diwara si aki. Keuna aing rek latihan sing kitol ngarap tereh bisa males ka si aki. Citrasena. Siuk cekok cekok siuk cekok nonyokan batu cadas sababaraha kali. Kanyeri harita geus teu dirasa lantaran geus karorong ku hawa nafsu nu ngagedur dina jero dada. Nagasuni meninya kakak bakat ku bunga. Nempo Citrasena geus sanggup nonjokan batu cadas. Alus jalu, alus. Alus terus ulah eureun. Terus. Hop terus. Cek Nagasuni bari ajret-ajretan jiga budak teh bakat ku bunga. Tadi nama hayang keprok Nagasuni itung-itung mere sumanget ka Citrasena tapi hanya kaleungeun ngan sabeula. Atungan saukur bisa nepakan pingpingna. Ari Citrasena ngadengeun Nagasuni seuri teh meuni panas hatena. Ceuli ka ciri beureum meuni euceuy, tana amek malah pok nyarita jeroning hatena. Baik sing seubeul si aki-aki buntung. Namun aing geus bisa silat disoehkeun da beulir teh. Cek Citrasena cakok deui nonyokan batu cadas. Nu teasna lain beja. Nagasuni beuki ngarasa bunga nempo incuna sumanget. Malah terus-terusan seuri matak maruringkak bulu punuk. Sora geeuman da puguh kaayaan di jero guha. Sedengkeun batu cadas anu keur ditonyokan ku Citrasena katempona jiga beungeut Nagasuni ku Citrasena mah. Nu nonyok-nonyokan beuki galak. Jika kamusuh kanyeri jeung kapeulih geus teu dipalire ku Citrasena. Lantaran hayang puas nonyokan beungeut Nagasuni nu katempo jiga napel dina cadas batu, sora perut Citrasena diadu jeung batu, meuni para mitra kadenge jelas, dagdug matak linu kadengena. Beuki lila tonyokan beuki kenor, malah tungtung nama rumpuyuk bru Citrasena namru bari ngadegdeg pereup kencak atuh geus boleger beureum. Sarta kulit nyinglid jika disisit, tulang katempona ronjol sarta burahay kalaluara kabalur ku getih. Nempo Citrasena ngarumpuyuk pok Nagasuni nyarita bari dongko. Kumaha rasana jalu? Geus lecet pereup? Lamun geus aya hasilna teu naon-naon euy. Tapi lamun can aya hasilna kudu maju deui sarta tonjokan batu cadas sing nepi ka legok. Cek Nagasuni bari neuteub kana pereup Citrasena nu disumputkeun hanapan dadana. Citrasena gancang ngajawab bari muringis. Rasana nyeri jeung peurih temuskan aja jantung ki. Ari pereup geus leuwih ti lecet malah kulit geus ninglid ki. Nonyokan cadas geus seubeuh moal sakali-kali deui kuring mah. Jawab Citrasena nyarita ngadadak kasar jeung sugal jiga nu ngambek. Panon molotot dibarengan ku huntu kekerot. Nahan amarah tapi aneh Nagasuni kalah kanya kakak seuri semu bunga ngadenge caritaan incuna nu kasar teh. Malah mah pok nyarita deui bari nepakan tak-tak Citrasena. Alus kudu kitu jadi incu aki. Nyarita kudu tegas, buringas, gagah jeung heudas. Lamun kitu kakara pantes jadi incuna si Nagasuni nu kasohor gagah jeung sakti mandraguna. Sok udang jalu, udang tuluykeun latihan. Cek Nagasuni bari nulak cangkeng, ngeungeun anu ngan tinggal hiji. Ari Citrasena barang ngadenge akina kalah kanya kakak seuri teh meninga burilak, molotota Nagasuni. Huntu kekerot sarta urat beuheung katara ranteng, sanggeus molotot sakeudeung pok Citrasena nyarita deui. Ngaso heula urang mitra. Kumaha caritaan Citrasena teh para mitra sadaya? Atuh harita Citrasena tuluy nyarita. Aki, kunaon nampu incu ruksak da kalaka seuri? Kuring mah peurih, balas disiksa ku Aki. Ari Aki kalaka suka bunga jiga nu puas ka kuring teh. Ulah kitu tuh ki ari nya mah ngaku incu. Kanu ngaran Citrasena. Cek Citrasena bari tetep molotot ka Nagasuni. Sedeng Nagasuni kalah ka beuki bungaheun. Ngadenge Citrasena beuki sugal. Sabab memang kitu karesep Nagasuni lantaran bari nepakan awak Citrasena teh
ngasupkeun pangaruh tanaga batin pikeun ngaburuk jeung ngaduruk jiwa incuna. Malah harita gepok nyerita bari ngusap sirah Citrasena. Hahaha, Sena, ulah boga pikiran kitu jalu. Sabab hakikat tidak ngarasa watir nak nempuh hidup teh. Tapi sing inget jalu, lamun ayeuna mangih perih tangtu isuk jaganing pageto baris mangih perah. Tak kulantaran kitu omat ulah boga rasa dikaini aya ku aki. Sabab di kitu-kitu soteh tina bakat tingkung rasanya ajeng dedeh kan jadi incu. Ayo nangtung deui. Urang ubaran dan lecet ku aki. Cek Nagasuni leos lempang, muru ka hiji tempat nu rada anggang tidinya. Pernahna di pojok guha. Barang kadenge cerita Nagasuni, Jut Citrasena nangtung terus nuturkeun ka Nagasuni. Lantaran ngadenge rek di ubaran, bari lempang pok Citrasena nyarita jeroning hatena. Aki-aki buntung teh tudaikeun amak. Padahal dicarekan pan ku aing teh. Jeung aneh lamun aing ngomong kasar kalah ka nya kakak seuri. Bobo geus kurang sasetrip si aki-aki teh. Tapi kembalilah keunah yang nyaho diantar sakahayangna. Lantaran matak sanggup nyiksa ka aing tangtu bisa tanggung jawab pikeun bubaranana meureun. Cek garantos hate Citrasena. Bari tetep lempang nuturkeun Nagasuni, sanggeus tepi kanu dijugjug pok Nagasuni nyarita. Kumaha? Karasa perih keneh peureup teh kasep? Lamun perih urang ubaran ku aki, tapi lamun teh urang tambahan ku aki. Ku perih ki, sok berubaran buru-buru ngarateh cager. Wani nyiksa kudu wani ubaranana ki, jawab Citrasena. Bari dua pereup ditemongkeun ka Nagasuni. Apan rek diubaran ye ku aki. Urang ngasup ka kamar paranting ubaran. Cek Nagasuni para mitra sadaya bari sup ka hiji guha. Nu aya di jero guha teh. Hiji guha nu aya di jero guha, kamar nu aya di jero guha. Lamun di imah teh minangka kamarna meureun, malah dipantoan sagala rupa eta kamar teh. Sanggeus Nagasuni asup tuluy dituturkeun ku Citrasena. Barang geus aya di jero guha, breh ku Citrasena katempo loba oray welang meuni pating buringka rupa-rupa ukuran. Gedena tinimitis segede inung leungin nepi ka segede bitis. Eta oray-oray ngagulung di hiji tempat anu mangrupa bak, sakurilingna batu wungkul jiga meunang mahat. Barang nempo anu ngagulung bari huluna pating cilegeug Citrasena meuni colohok, malah sajongjongan molotot teu ngiceup-ngiceup. Ari Nagasuni, barang nempo Citrasena molohok teh meuni kakak seuri jiga nu ngarasa bunga. Sarta pok Nagasuni nyarita bari noel ka Citrasena. Sena, naon nu kitu ngaranna tuh? Sok jawab kalayan sajujur-jujurna. Hahaha. Sok jawab. Jawab Sena. Cenah Nagasuni nunjuk kana oray welang nu keur pating buringkal sarta huluna cilegeug ka Nagasuni jeung ka Citrasena. Nu kitu mah ngaranna oray ki. Nah make nanya kitu. Nanya sote. Bising hidup poho deui. Ari nyaho keneh mah syukur ujang. Lamun leungeun hidup karasa nyeri jeung perih pi ubarina teh eta. Sok newak 5 urang jieun ubar. Buru-buru ulah rungkut. Nyewa nempona ge. Cek Nagasuni bari nunjuk kana oray. Dititah newak oray welang teh Citrasena nepi ka pias bakat ku sieun. Manehna boro-boro wani newak oray welang anu sakitu lobana dalah karek manggih sasiki ge meuni pating ngaberi gidi. Nagasuni keheuleuh nempo incuna kalah ka ngahuleng. Omo barang nempo beungi Citrasena meuni muraleng sarta pok nyarita deui. Sena, kunaon kalah ka ngahuleng ha? Dipuji teh kalah ka murung ku cia. Tewak. Tewak buru-buru. Cek Nagasuni bari ngagebig-gebig tak-tak Citrasena. Gibeg-gibeg Citrasena barontak. Daleg-deg lumpat ninggalkeun Nagasuni. Ngan hanya kal barang geus tepi kana panto blum panto nutup ku maneh. Jika dijaga ku jin, kebeg Citrasena ngarenyag bakat ku kaget. Panon molohok kana panto nu geus nutup, leng. Citrasena ngahulang bari mikir jeroning hatena. Tapi sameme bisa mikir ieu kajadian teh kepepeuteyan ditewak ku Nagasuni, bari digusur dibawa ka tempat oray welang. Montong ngalawan sia Sena, tewak ta oray teh. Namun teu daek narima ieu. Nagasuni nyemongkeun peureup nu buleud sarta diadakeun kana tungtung irung Citrasena. Tapi jika nabae Citrasena geus teu sieunin ku peureup Nagasuni, lantaran sieun soteh ku oray welang.
malah pok harita nemalan bari molotot. Kesieun ku pulut maing mah, lamun nya peup aki ge sok tanyokeun nya kana hulu aing ye. Jawab Citrasena bari nyodorkeun sirah ka Nagasuni. Nyarita geus saluhureun ti kasar ayeuna mah, malah wani nyebut aing sagala rupa. Tapi pikeun Nagasuni kalah kabeuki bungaheun sarta pok ngomong bari ngusapan sirah Citrasena. Bagus. Bagus, incu aki geus mimiti bijil sihungna. Eta hiji tanda yen latihan hidup geus aya kamajuan. Hidup ulang hayang ditonyo ku aki sabab sirah hidup rangu kene. Tapi pikeun ngabuktikeun yen peureub hidup teu sok bandungan ku hidup. Cek Nagasuni bari leumpang ngadeukeutan hiji batu nu ngagoler sisi guha. Sanggeus deukeut hiu kebro, prai batu nu gede teh sarua jeung doma hancur jadi lebu. Sorang ngabededug, bulak-balik di jero guha bari maruringkak bulu punuk. Citrasena meni olohok nempok kejadian kitu teh kumanehna teu disangka. Yen Nagasuni teh bisa kitu, pok ngomong sorangan lalauna. Amun, bulu bating. Hutan kitu kekuatan si aki-aki buntung teh. Cacakan peureuk ngan saukur sasiki. Komo lamun peureupna dua matak hancur jadi angin sigentengnya batu teh. Lamun ninggam aing, minewak oraing tibatan kudu tanyok ku aki mah. Musik buntung teh. Citrasena bari panon molotot kana orai nu keur pating buringkal pikagilaleun. Tapi sok sanajan hati geus milih newak orai barang nempo ngaburingkal mah bulu punduk karudang deui. Lantaran orai welang telain 10-20 tapi aya ratusna. Ari Nagasuni pok nanya ka Citrasena nu keur ngahuleng. Ayo, rek milih nu mana? Orai tawa peureub. Peureub sieun orai gila ini. Kan ini pabaliut silih bulitan bakat kuloba. Cina dipacok hiji ge moal burungkeun ka awak kuring teh kaduru kuturana ki. Cek Citrasena. Bari unur-unuran jiga rek mabur tapi kap kuno Citrasena ditewak ku leungeun Nagasuni. Meningan sagiriwil Citrasena dijungjungkeun bangun hampang. Bari ngajungjungkeun awak Citrasena pok Nagasuni nyarita. Teu beunang disabaran sia mah hirup teh. Ayo lebok tau rai teh. Waktu keur ngobrol jeung aing geuleuh. Cek Nagasuni bari kakerewat nahan amarah. Teulilah belewar awak Citrasena dibalangkeun ka tempat orai welang. Koleang bu Citrasena ragrag di tengah-tengah gulungan orai nu kacidarobana. Cerit Citrasena ngoceak mata kuatir. Ampun ki, ampun. Cek Citrasena bari korejat hudang maksakeun rek loncat ngajauhan orai. Tapi sorodot perlu namru lantaran nu ditincak tongong orai nu kacidaleueurna. Sajabati kitu sameme Citrasena luncat, ratusan orai meniting buringkal pada hayang nulitan Citrasena. Buguh sakilati awak Citrasena geus digulung ku ratusan orai welang, nu teh mongan sirahna wungkul. Semet beheungna dada terasa eungap hayang ngagero teu bisa. Ngan ukur calawak bari napas pegat-pegat. Nyempo Citrasena kitu, cakakak Nagasuni seuri. Menilenggakan bakat kubunga. Ubar pangmujarabna tadi jalu. Sok sesep tanah tanaga orai tata. Lantaran laki ge baheula kitu di bawah ku guru. Cek Nagasuni nyerita bari nulak cangkeng. Ku sabelah lantaran nu hiji deui mangan saukur kakelebetan. Leungin baju wungkul. Panon neuteup seukit kana beungeut Citrasena anu bisa usik saeutik. Awak Citrasena teu beda jeung nu keur tilalep dina lautan orai. Barang ngadenge Citrasena Nagasuni. Barang ngadenge caritaan Nagasuni kitu, Citrasena meuli ngagugudug nafsu. Beungeut katara meuni geuneuk lir beusi atah beuleum. Huntu kakerot sarta mata bolotot ka Nagasuni, tapi hanya kal para mitra sadaya. Hanya kal pisan. Hayang nyarekan teu bisa, sabab dada meuni eungap. Anu bisa ngan saukur kukulutus sajeruning hate nyarekan lak-lak dasar ka Nagasuni. Hamjada siar manusia setan. Kaincu teh batur mah meuni geten jeung kacidanya ahna. Tapi nah hari si Nagasuni kelah katega nyiksa ka aing. Awas si lamun aing geus jadi jelema gagah bakal dirieus dahulu teh. Kurang ajar si aki-aki lebokeun teh telo. Aing ripuh kelah kenyeng sirikeun jiga mu puas. Tapi heran orang itu aing macok nih. Si heuneun kitu ka aing. Aduh, ieu dada meuni eungap kieu lah. Aduh,
Cek gerentas Citrasena bari panoan Buria buncelik nahan amarah. Sakujur awakna karasara rengkeng lantaran kabeh dibulitan ku orai anu lain saeutik. Tapi lila-lila mah Citrasena jadi nekat lantaran geus teu kuat nahan amarah jeung teu kuat bau hangru, getih jadi ngagolak nafsu ngagedur amarah teu kawadahan. Ciga geus kitu kutuna. Getih Citrasena ngalogolak karasa ku orai mah panas sarua jeung panasna seuneu. Untuk Citrasena nu kakerot kadenge ku orai malir guludug Batara Indra nu pating geleger. Eta teh pangaruh tenaga batin Nagasuni nu geus mimiti sumaramah dina sakujur awak Citrasena. Gelila gibeg-gibeg Citrasena ngakibegkeun awak sakuat tenaga. Perang ratusan orai nu beulit dina awak Citrasena rabeng kabantingkeun. Tapi Citrasena lain atoh nempo kajadian kitu, malah harita mencolohok bengung. Netep kana ratusan orai nu geus pabalatak di sabudureun eta guha. Ari Nagasuni nya kakak nyaksian kajadian kitu bari pok nyarita. Alus jalu alus. Karek sapoe latihan geus sanggup ngalakukeun sarupa kitu. Eta hiji tanda yen Citrasena bener-bener incuna si Nagasuni. Nu kawentar gagah sakti mandraguna. Ulah ngalamun jalu. Sok buru-buru ka desi deukeut ka aki. Cek Nagasuni bari ngagupayan Citrasena. Barang ngadenge Nagasuni nyarita kitu kakara Citrasena sadar kana dirina. Tapi teu nyarita deui kalaka jeleng luncat ngadeuketan Nagasuni. Terus nangtung gigireun Nagasuni nu keur mabok ku kabungahan. Lantaran nempo icuna geus aya kamajuan dina latihan. Bubuhan dilatih ku jago kawakan, sobat medok galapati baheula. Sanggeus Citrasena aya di sagigireunana pok Nagasuni nyarita. Hahaha. Geus cager peureup teh jaluk. Coba temongkeun ka aki ngarah yakin da geus cager atawa acan. Cek Nagasuni bari ngareret ka Citrasena. Tapi nu ditanya can wakane malan kalahka nempo kana dua peureup barang bre. Tete lapisan geus balik deui kana asal. Kulit anu nyinglid urut nonyokan batu cadas geus tuwuh urut-urutna acan. Citrasena meuni kerung bakat ku kaget teu lila pokna jawab. Cager ki. Terus rek dikumahakeun kuring teh ki? Citrasena nanya deui ka akina anu katelah ki Nagasuni. Kumaha atuh para mitra Nagasuni? Barang ngadenge caritaan ti incuna yen manehna cenah geus cager, cakakak teh seuri. Make jeung kuat nangtang sagala rupa alus. Memang kudu kitu ari jadi incu Nagasuni. Ayeuna panon poe geus hampir surup ka tukang gunung. Eta hartina hidup geus sapoe ceput latihan teureun-eureun. Da kulantaran kitu, ayeuna urang eureun latihan, yuk urang mandi jeung terus sare. Hayu ki, lantaran memang beuteung kuring geus lapar yeuh hayang deusian, jawab Citrasena. Bari mencrong kana beungit Nagasuni. Tapi Nagasuni teu ngomong deui kalah kaleos kaluar ti guha tempat orai. Terus ngagidig leumpang muru kaleuwi bari dituturkeun ku Citrasena. Nu sarua teu nyarita deui. Sanggeus terepi kana leuwi brus duanana. Marani dicaangan ku cahaya katumiri anu nyorot kana eta leuwi. Awak Citrasena ngadadak jadi cahayaan katojo ku cahaya katumiri. Nagasuni meuni colohok nyaksian kaayaan kitu sarta pok ngomong jroning hatena. Eta awak Citrasena kasorot ku katumiri. Cilaka. Buah-buah galaga teu hade ye. Tapi si Citrasena baris bakal hasil dicitak jadi hiji jago nu gagah tanpa tani. Getih nu ngocor dina awakna geus panas kapuh pangaruh air. Cek Nagasuni bari terus. Abadida berus ka darat lantaran mandina geus beres. Ari Citrasena kulantaran ngarasa seger jeung minah ngeueum dina leuwi. Manehna can wakahanyat kalah terus kokojaya dina leuwi. Tapi teu bisa laluasa lantaran kaburu digeroan ku Nagasuni nu harita geus make deui pakeanana. Sena, mangeus montong dilatih mani. Sakedeung deui bakal datang wanci sareupna anu kurang hade keur mani. Sok gerahanyat, bising kaburu asup layung. Asup layung surup layung meureun. Cek Nagasuni bari nangtung sarta panon neuteub seukeut kana awak Citrasena. Kapaksa Citrasena teh nurut kana kahayang Nagasuni. Teu lila kalacat unggah ka darat terus make papakean
Sanggeus beres sup kuanana arasup deui ka guha sarta terus dariuk dina batu ngampar bari barang dahar. Saberesna barang dahar jeung ngobrol saperluna terus Nagasuni jeung Citrasena sarare heula sakedeung. Karek oge salenyap ceuk rarasaan Citrasena mah. Manehna geus digeuingkeun deui ku Nagasuni rek diajak latihan di waktu peuting. Atuh sanajan tuluh keneh jeung panon karasa carpel kapaksa Citrasena nurut. Korejat hudang bari jijisik sarta pok nyarita bangun anu keheul. Naon atuh ki lah? Waya kieu keur mujeunna sare kala ka diudangkeun. Teu teuing ngeun boga aki teh. Ish. Nyarita teh ka mana bae? Ulah loba tanya pamali lantaran ayeuna lain waktuna senang-senang. Sok buru-buru hudang latihan deui. Cek Nagasuni bari jung manehna nangtung. Nah ayo atuh. Rican sebul manyiksa kuring, rek dikumahakeun kuring teh ki. Can mahi kagagahan kuring teh. Cek Citrasena bari jung maksakeun nangtung terus kuliah. Wah, kagagahan naon nu geus kapimilih ku maneh. Jika anu heueuh boga kagagahan, ayo tuturkeun aki ka leuwih. Cek Nagasuni bari leos kaluar ti guha, rek ngajugjug kana leuwih. Kaayaan peuting harita teh tiis lain lumayan. Da puguh kaayaan di tukangeun hiji cai anu nyurug. Tapi ari di jero guha mah hawana teh panas meuning ngelekem. Lantaran kekeb teu aya angin asup. Citrasena leumpang nuturkeun paneuri bari nangkeup harigu. Itung-itung musir tiris. Saeutik-eutikeun teu lila srog duanana geus terepi ka sisi leuwih sarta pok Nagasuni nyarita. Laan baju sena. Jeung nangkeup harigu kawas bolon we. Kanap gendeungeun sidang rumai. Jagoan ulah buburungkutan matak babari elehan, sok laan baju jeung calana. Aduh, kaciri licikna aki mah. Ari kamari kuring keur ngeunang mani di titah hanyat. Arina keur ngeunang sare di titah mani. Teu puguh boga aki teh ieu mah. Cek Citrasena bari panon molotot ka Nagasuni. Tapi sok sanajan kitu ari leungeunna mah teu burung nurut dirumaikeun. Terus ngalaan papakean. Telila porosot-porosot burung dialungkeun kana luhureun batu. Ari Nagasuni cakakak seuri sarta pok nyarita deui. Tah, kudu kitu ari nya mah hayang jadi jagoan. Tapi tugas maneh ayeuna lain mandi sena. Aki teh hayang nyieun di hiji kamar anu sakurilinga batu. Tah kulantaran leungin aki mah tinggal hiji kapaksa ngala batu teh nitah ka maneh jalu. Sok geura ancrum kana leuwih sarta kudu nyokotan batu ti dasar leuwih. Satungtung can biji fajar mamaneh teh teu meunang waka eureun. Baik jalankeun ayeuna keneh. Waki rek disaksian di dieu bari diuk. Cek Nagasuni bari gek diuk. Dina luhureun batu gede. Diuk camuk-muk jiga kutuk keur ngeuntip lauk. Mata burahay beureum teh ari ti peuting mah. Sejen para mitra nempo kaayaan anu kitu tangtu Nagasuni teh para mitra. Disangka nama jin atawa setan anu keur ngageugeuh di dinya. Leungin kampret nu katuhu kekelebetan jiga bandera katebaku angin peuting. Ari Citrasena barang ngadenge parentah ti Nagasuni kitu. Mending ngarenya gelantaran disangka nama saukurek di titah mani wungkul harita teh para mitra waktosna kabujengsel. Kumaha para wargi sadaya? Nah, Citrasena ngagugu atau napi henteu. Mangga antosan we enjing. Mang Jaya ngaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para mitra sadaya. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina kawilujengan. Ieu dongeng para wargi judulna nyaeta Musuh Warisan. Sakali deui Musuh Warisan.